Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Segala rupa serahkeun ka Allah. Lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat-sahabat, ya Rasulullah, abdi teh hayang sugi, sanu pangsugihna? Allah penta kanu pangsugihna. Abdi hayang gagah, sanu panggagahna? Allah penta kanu panggagahna. Abdi mah hayang kuat, nu pangkuatna saha? Gusti Allah penta kanu pangkuatna. Hayang naon? Penta ka Gusti Allah. Kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon. Urang Cisoka mah minta kamu monon atuh. Sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam, minimal minta tulisan kaki Nurjaya. Bukunya nana ge susah. Suka Gusti Allah. Ani suka Allah. Minta ka Gusti Allah. Sugi nu minta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu, aya nu boga ilmu saha? Gusti Allah penta ka Allah. Nu minta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan? Ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjin ilmuwan menawah kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah. Urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjin la ilmalak ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia. Pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul? Pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun. Nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat. Aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu. Aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu. Belah dituna engke bakal paroho. Kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti Kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir 5 juta ya aing mau 5 juta. Ayo coba ti Kolam datang tetet ceuli datang ka bisa. Pasti pohoan. Ki Nurjaya ti Kolam Muhammadun datang ka bab ibtida bae poho. Tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah. Dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae. Nu ieu mencitan kebo bae. Atuh geus beres dicabut. Nah, itulah para jamaah luruskeun ka Allah. Ulah di aku ilmu teh urang no Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding jeung bisa jamul jawame. Ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah. Istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan. Nu bantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ke Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam. Jadi ondang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani. Emang kumaha kitu Kiai? Abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani. Kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah? Kori nya nama bisa. Ceramah nya nama bisa. Mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae asakannya bae tolol meureunana. Mamaca kudu berobani nya nama bisa. Masya Allah sagala bisa tak di Ardani mah. Oh di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang. Di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajek eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap. Oh berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah. Ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilah nyana sih. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis Kangjeng Nabi Ismail alaihis salah kita dipencit nurut
mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna. Mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna. Mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana, loyalna jeung sagala rupana. Amin ya robbal alamin. Akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar. Neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah. Ieu anak pandian nu rapi. Geus dipandian pakaian baju nupang bagusna. Sisiran anu rapi minyakan. Cek Siti Hajar dek ka mana emang? Dek dibawa ke tempat makan-makan. Insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian, geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus, disisiran, diminyakan. Serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang. Dina hate ibuna pan dek makan-makan si mau belati, pan mawa tambang, tapi teu nanya. Geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah kamina. Begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail. Cak Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masyaallah kan. Ngan abdi wasiat cak Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih. Jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun. Pikir ku urang. Nomor kedua abdi wasiat. Di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi. Coba sangharepkeun ka tani supaya besi abdi merenyi jeung ceurik. Abah ulah neuleuh merenyi abdi. Abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah, wayahna jubah abah kudu disingsatkeun. Maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain katana besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi, ibu Hajar. Bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah, tapi dititipkeun ka Zat nu maha ngahampura, maha deudeuh, maha nyaah, maha sagala-galana. Urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi. Bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi. Besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi. Besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar. Supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail, ieu bajuna. Ai Ismailna ka mana? Dititipkeun ka Zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha? Bejakeun dipencit ieu bajuna. Masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah. Besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit.
begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol teh iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon mana ieu mencit anak? Ieu mah mencit ge instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bagus moal bisa cek teh bah. Moal bisa dirobah ieu. Sia emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol bae dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teh meureun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel, begitu dicekel dibalangkan bismillah Allahu akbar jeger timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cek iblis teh aing kasih aing kos kieu cek lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 bel ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe na bari nyekelan tasbeh tiis hate Allah 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 ieu mah lain. Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah ayah di Cisoga paling di panggang. Allah Allah Allah. Nah, cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Iya Hajar, mohon. Nyaon teh. Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit nanya teh ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dek pencit nyana boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba geuraan itu salaki kulama nabi nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan apa kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep ke dek dipencit teu naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong kok mah ki fudoli mah Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya mah balik peting jana orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teh mah aduh siapa bapak anak bapak rusak tak iya dek percaya kumaha pemajikan kan udah jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deh kak ini mah rada tajem gitu biasanya lain parfum boti mah yang maka lah budak tah orenganan malah bejakeun di bel ieu mah baja ieu mah pak kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh gorenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda kayak anak saha deui atuh dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah mana teh kuresep haju mana dek dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kanjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail jager bae mata nu hiji deui kena buta besi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta
Ya Allah ya Rob, jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina, nimpahan Jumratul Aqobah, nimpah ula wusto Aqobah, ula wusto apa sasakalana eta. Ya Allah ya Rob, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam, geus digolerkeun di dinya, disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Bismillahi Allahu Akbar, tarik kalhut, tarik dekat tungkulkeun kadap, teterah Kanjeng Nabi Ismail, Abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi. Ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga Abah. Ulah aya karunya abdi geus siap biasa. Sakali deui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tarik ka luhur kenceng. Kahandapkeun deui. Teterak sama sekali teterak. Udah Kanjeng Nabi Ismail, bah coba ganti pesona, bah coba ganti pesona ke heula. Ieu Abah lain lalagaan ieu peso ke urang coba heula ka tangkal korma, langsung dibabetkeun ka tangkal korma, buntung tangkal korma. Coba ka batu langsung dicoba ka batu, belah batu. Kurang kumaha apa, kurang kumaha. Coba sekali deui bah ieu pencit dan pancang jasa ieu. Kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim. Tasi keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun. Budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng. Tauhid ka Allah manteng na pohar. Ya Allah ya Rabb. Ai kieu ti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui. Begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali, Allah ngainstruksikeun Jibril, cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil, bawa panggul ku anjeun gantian Ismail. Masya Allah, Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe, langsung dipanggul ku malaikat Jibril, dibawa ka dinya. Wa fadainahu bidzibhin azim, digantian. Wahai Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian. Anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula, tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung Kanjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun, digantian ku embe. Cek Kanjeng, cek malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kanjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna. Kuring we nyaho gorenganan Allahu Akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kanjeng Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd, pencit kiresel. Wa fadainahu bidzibhin azim, inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun. Wahai Ibrahim, kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka
Dumajid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah, mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Bae eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah koret doang kata tangga koret, tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah. Aya koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere, anak pemajikan teu dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contona sieun. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Ja eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Layla para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe, 300 munding, 100 onta. Atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga. Ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu. Horenganan ngabagina teu akur. Buntut ka imah ceker imah, hate imah, hulu imah. Cek tetangga aing naonna goblok. Ribut. Kadang mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres. Masyaallah. Eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah. Di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail, intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba nu ti jararaut ti Baghdad, ti Iran, ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaistimewaan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung. Baheul lain hanya maraca syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh. Allahumma ini ban. Cak anakna, "Bah, emang duha teh naon?" Loba omong ya. Atuh lamun nyanana kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae. Kabehan horenganan. Nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a. Iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar. Baheula teh aya hiji nabi anu istimewa. Ngarana Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana tenurut ka raja paehan bui Masya Allah kan Namrud mah sarua jeung Firaun
mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Fir'aun lah, orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Sudah mencitan jelema bae gitu. Kanjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah, sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim maehan cek para penggawana maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan, ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal, teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meuleum kakasih Allah. Dak sorananya nama kos nu cerik mun urang ngadenge ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar terek jaritakeun naon ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah karim, lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jon kimrene gewe. Ya pada jepretan lah, dijepretkeun set blek kana seuleuh sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah, sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing, lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah, jadi naon atuh cak seuneu aing ieu. Kuli barda tiis maneh wassalaman, awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana, Masya Allah tiis luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah. Masya Allah, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser sare kuari ge lamun anu hees ieu kateurehan Nabi Ibrahim ye kuari kata Nabi Ibrahim. Masya Allah kari di samping hees sare tatangkalan jararadi nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk, berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget, ieu baja apel ieu baja jeruk tuh. Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuneu bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hees, di padang hees eueuh komo tatarina eueuh atuh eueuh bae geus. Nah ieu ge khawarikul adat teh termasuk min jumlati belah kencai mah ya. Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa. Masya Allah. Dan bantak kuari sok diwirid ku urang Cisoka, Kaki Wahab gamenta coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah kukula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung ulah jalakeun ka kula ngawirid aja teh khusyuk
Masya Allah Haji Pendi dibere deh kukula kuari ge buukna putih keneh eta teh urut kabelem tadina bareng bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah guys kesimpulan nama Kangjeng Nabi Ibrahim salamet Kangjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna Turki besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu kuari nyencelengan sapoena 100 perak kadituna 50 juta sabar tahun entah sih kaburu parae di Turki Masya Allah karim Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat tanpa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Suriah ke Syam tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim wa qala inni zahibun ila rabbi Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ke Suriah ke Yerusalem inni zahibun ila rabbi sayahdin piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta rabbi habni minas sholihin Gusti di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti umat abdi nyuhunkeun dihampura jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra lantaran abdi can dipasihan putra Gusti pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti jang kadar sakadar WH-an WH beta tumpung nama ulah Gusti jang sakadar mangun cimplong mah teu hayang abdi teh Gusti abdi mah hayangkeun minas sholihin abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh Masya Allah ibu bapak penta ka Gusti Allah jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam dina ayana kiai na teh geus acak-acakan kiai mah koridorna kiai mah sekupna hanya sekedar ulama teh ngembangkeun agama di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama ilu campur di negara nu nagarana lain bentuk syariat nagarana negara jurig di Indonesia sanu mimilu jadi jurig mantek kiai nu mimilu di negara kiai caksia sama ai mah toser doang ai polisi memang tiba heula jadi jurig cenah mah TNI jadi jurig emang jurig negara cenah mah atuh kunaon kiai haju ka babawa masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acakan iyalah jadi permasalahan di Indonesia pro dan kontra dibahas Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai asup di kementerian asup di DPR asup di kebupatihan asup di gubernuran aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali jeung henteu maksud dararawah di dinyana teh
kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum ketika manehanana ngobrol jeung kula bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur kemudian berangkat dakwah lagi. Nah nunduk coba-coba kuari jadi DPR delekeun rarang sadan kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama ieu mah agama urusan kelanjutan dirina pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon au cau tolol au Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau au hei kiai cau au nah barang kukuda geus servis wali bisa nyana cau horeng. Nah ieu Ki Subandi ge geus servis we cau. Ki Wahab mah wali ge cadel keneh lau nya mah eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi Masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung Masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep na tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleut ti dieu ya. Ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon ngaran solear kabeh. Komo ieu raja solear ieu mah. Nu kasep ngan pada ubuntutan doang. Atuh tinggal kurang dijieunkeun bae ku hari. Nu kasep. Ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep. Timimiti tarangna, halisna, irungna geus bentuk pikasepeun anu luar biasa. Kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam. Kasep teh lalaga. Kasep. Begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail, naik 10, naik 11, 12, 13, Masya Allah geus menghampiri balik. Luar biasa kasepna. Loba awewe anu penasaran hayang nilai Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna. Eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kaya masalah seubeuh bae. Urang lamun kuari seubeuh neuleuk beungeut haji pedi lapar malah keluar pereup. Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah, dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim, dibere anak nu ngaran Ismail. Halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris. Sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa. Istimewa. Bunga nu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa. Eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak. Jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna.
dina salian ti capetang cerdasna, dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah. Masya Allah. Duh jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa. Masya Allah. Lamun urang boga anak kos kitu ngeunah. Nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah. Impianana model, impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail. Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancat titah mencit anak. Sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa. Di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe. Nu ngaran munding 300 munding, onta 100 onta. Lain dina bulan haji bae. Ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang. 300 jamus munding. 100 onta. Ya Allah ya Rabb. Datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging. Kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe, nu resep onta daging onta, nu resep munding daging munding. Kabeh ngarasaan. Datang ke malaikat kageteun malaikat. Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing. Masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh. Ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging. Beak kabeh ku kiai. Lain di dieu di Blaraja. Lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi. Loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai. Ya Allah eta urang Blaraja, KTP-na mah urang Cisoka. Aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta. Ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Aju ku nyana ditusukan digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Lord. Masya Allah. Komo tukang mencit kulit dibawa kunyana, hulu dibawa kunyana, ceker dibawa kunyana, jeroan dibawa kunyana. Hei, ieu kumaha lalakona? Masya Allah, talancuh nage talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya. Kunaon jadi kos kitu? Orang dititah kunyana. Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta. Ya Allah ya Rabb masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb. Beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara, maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim
Ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapi milik diri kula anu Allah. Dunia langit jeung bumi katut esina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak, anak kula mau diinstruksikeun kita dipencit-pencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya, bisa ngabantuan indung bapana, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah? Inni ra'aitu fil manam, abah tadi peuting ngimpi. Ngimpi daon abah? Anni azbahuka, abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza taro, coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh tah titah mencit anjeun teh. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah? Berarti instruksi ti Gusti Allah. If'al ma tumar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi, ya Allah ya Rabb, pokona mas satajiduni, abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti banyak kudu mencit anak mendingan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat na Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti. Ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun. Nu mantak geus doakeun atuh geus manfaatna. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun di Al-Qur'anul Karim, dibaca ku urang. Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Cek kula teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana, anakna sakitu sabarna, hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak, masya Allah geus mamawa kampak ya bah. Bah, kampak leutik ya bah. Emang jang naon? Tarang abah ya. Maksudnya naon sia? Belikeun motor bah. Lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sial da orang Cisoka mah garoblok. Pohon Cisoka. Sial naonan cak abah. Pan kula di pegahan besina ge ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Ah ieu bah ieu. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang. Nu kadua adina geus mau martil gede be mak. Awas ya mah ieu. Naon sia naon. Lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji. Sial boga anak kararia amat. Sia ieu naonan teu bisa naonan. Pokona mah kieu bae geus pokona mah. Kakak dibelikeun kula henteu awas. Masyaallah. Imah hareudang imah. Hareudang ngobrol bae bapana jeung
pamajikan anak orang jadi karari bongan sia si pasantren modern cakai nge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau marti lo paling jara gaji ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan mah sakola hasil sakola pak kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan beuh jahat sama kos kitu mah deh itu jadi polisi atuh polisi nggak modal lah priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak urang deres kene sakieu mah ye nu bener tungtungna udah bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren salap pak nya nama paling ge nyicingkeun tilu mama marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambar janji ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur ge sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang mati lok ngitung iya kula iya nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling ge sakitu santri salap bah demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus pasantren ye di dieu tijan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka dituna urusan kula masyaallah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka mama eta santri mah paling sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu geus datang ka hakikat mah beuh budak ieu budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salap mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abi teh hayang sugih sanu pangsugihna Allah penta ka nu pangsugihna abdi hayang gagah saha nu panggagahna Allah penta ka nu panggagahna abdi mah hayang kuat nu pangkuatna saha Gusti Allah penta ka nu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang cisoka mah menta kamomonon atuh sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah suka Gusti Allah aning suka Allah enta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu aya nu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun eueuh ilmuan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh ke hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat
aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu diberi istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari baik kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing Mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang ka tetet ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab lawan nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis bal beres dicabut nah itulah para jamaah luruskan ke Allah ulah diaku ilmu teh kurang no Allah gunakan sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu bantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ke Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta mun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikiran bae asakanya nama tolol meureunana mamaca kutu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa Taki Ardani mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajek eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantak berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilahnya ana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salam titah dipencit nurut mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapih geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapih minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan dek makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail cek Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit Masya Allah kan ngadab di wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana-mana kula dipencit hiji
talian lengan kula nu mantak di talian lengan jeung suku abeh begitu kula meronta katalian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kedua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abe getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi kusebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah teu nanyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama sagede Ismail Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit mah begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim jol teh iblis cek iblis wahai Ibrahim aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak eueuh atuh kunaon maneh ieu mencit anak ieu mah mencit ke instruksi ti Gusti Allah selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh cak iblis ieu mah moal bisa cenah teh mah moal bisa dirobah ieu mah sia emang aing teu nyaho cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia aing nyaho ka dia teh lain manusia dia tolol bae dia mah asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas lah di temurun nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar jeger timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak eta lah mal mundur aing mah kajian kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 beuh ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih tiis hate Allah 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 ya malain Assalamualaikum Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah aya di Cisoga paling di Panggang Allah 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 nah cek iblis Assalamualaikum
salam. Iya Hajar mohon nyaon teh anak Ismail tuh dek dipencit. Wah banyak bapak mencit anak. Ih kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit nanya teu ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba gerahan ka ditu. Salaki kulama nabi salaki kulama nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan tama kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep kedek dipencit teu naon. Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong. Kok mau kifudoli mah Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya mah balik peting ya jana orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teh mah atuh sia mah bapana bapak rusak tuh tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum bawa timah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bae lah ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah kos nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda aya anak saha deui atuh deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah. Nah geus heseyeun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah man teh kuresep haju mana deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal kaluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah ula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kanjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kanjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Bismillah Allahu Akbar tarik kaluhur tarik dekat tungkulkeun kadap teterak Kanjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sekali deui bismillahirrahmanirrahim akbar tarik ka luhur kenceng kahandapkeun deui teuterak sama sekali teuterak udah Kanjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma cep buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu belah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit dan pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah Masya Allah karim tasih keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu ge can lempeng can lempeng ieu mah tauhid ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb
Ki Ifti Nurjaya mah lain deui. Nah, pencit deui sekali deui, begitu dek dipencit deui. Falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali. Allah ngainstruksikeun Jibril, Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil, bawa panggul ku anjeun gantian Ismail. Masya Allah, Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya. Wa fadainahu bizibhin azim, digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya, cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian. Anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula. Tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga. Langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe. Cek Kangjeng cek malaikat Jibril, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamdu. Urang-urang nyaho beta orenganan maca beta kiato teu nyaho rongingna tak kuari we nyaho orenganan. Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, la ilaha illallah wallahu akbar. Cek Kangjeng Nabi Ismail, Allahu akbar walillahil hamd, pencit kiresel. Wa fadainahu bidzibhin azim, inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim. Kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita. Nah, disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Bae eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah koret doang kata tangga, koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa. Koret mah kayak koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere, anak pemajikan teu dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contona sieun. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Ya eta mah boga lauk tembangnya ditenden di handapan anggel. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail.
datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu horenganan ngabagina teu akur buntut ka imah cenah ceker imah hate imah hulu imah cak tetangga aing naon goblok ribut kadanan mereka batur dulu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun bantu aya di Cisoka mah kabehan ya Allah ya Rabb nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan loba nu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimah syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung baheul lain haju maraca syahadat pugunyana ge subuhna kieu teh Allahumma ini ban cak anakna bah emang duhat anak loba omong sia aduh atuh lamun nyana kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah ieulah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a ieulah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung kirasamna di dieu di ditu abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh dijadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca nah hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil eueuh salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presidenna ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat batu komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim walahum ya zanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim walahum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero